aja seorang sejen pabeli tepung kayak cicing ulah cicing dan sunat ya non yang mampu saya punya gantinya roh mana hati dunia dar arek sa'i naik ke soga inna soga wal marwata min sya'airillah kaji ngeus ya masa pujaga ayo dinding lain siapa ya bahan dar lari sopa marwah mincing lampu hijau rabbir warham wafu watakarram watazawal amma ta'lam kaji nangis kalau batas aja kobana sampai jaga kobana adilah minumnya dar tahallul gunting rambut Allahumma rabbah hadi nasihati diatika faj'al li dhurar sya'ri yawmal qiyamah eta rambut ketika tahallul digunting bakal jadi cahaya di poe kiamat kaji baca naon eta doa tahallul supaya fungsi jadi cahaya hadinya pujagat beja engko euy mah doana antak beres umrohan beres hajian geus diganti ngaranna haji sapujagat aja iya arek uyan itu apa kerja ayeuna ya geus apa alhamdulillah orang kan masih sehat sih lancar amin jadi hiji runtah sombong dipican supaya nampak eta niat anu hade naon nu kadua runtah nasib nu kadua panasan teuing ku dunya batur ki ujang nyaksian ge loba jamaah panasan kadang-kadang teh aku jeung babaturan gara-gara eleh balanja komo nu salaki pamajikan hiweuh katemporan saja jamaah salakina jadi sasaran dan biasana nu panasan dunya mah awewe bapak babaturan ada balanja balik di toko asup ke kamar hotel ngajinjing dus gede aja geus di mana berarti toko lah balanja kaca dus beli gede karpet Turki asli atau aja di Bogor ke loba di Empang Mekah asli kita aja balik umroh ka imah teh diamparkeun tatangga daratang teh nyambung teh beureunan tah dayung dina karpet asli Mekah eta dus nu panjang jangkung teko nang wadah jam-jam di tanah abang ge loba Mekah asli ngomong hareupeun nu panasan nu aek suhu soalnya kita beda kalah gudoran pantona keur ngarengkot balanja tempok babaturan di kamar tuh tempok geus kembung koperna nah balanja jadi salah kinangka itu ya gampang lah waktu bersih teh akeun manten sarakah panas kudunya bah ki ujang lamun rek panasan ieu para jamaah umroh nu bade angkat rek panasan makana ibadah urang beres salat doa beres salat asar cari beres salat asar di Masjidil Haram ki ujang ningali rerencangan kan moal leuwih heula ka hotel moal nyaah waktos di asar ka magrib sugan we dipiarkeun ku Allah rek niat iktikaf di dieu hayang tadarus maca Quran bari neuteup Ka'bah hayang seueur tos istighfar bari ngadoakeun istri anak keluarga tetangga supaya bisa nasib umroh ka dieu mun aya kesempatan di dieu da urang teh apal tahun hareup ka dieu deui apa moal ceuk urang teh ki ujang jadi kabita Kang tenang direncangan ku abdi ieu urang niat iktikaf nepi ka magrib panasan kana ibadah nah dari runtah hati kudu dipiceun dendam piceun ulah loba musuh mending loba dulur 1000 seutik teuing musuh hiji loba makana samemeh urang berangkat umroh rek jadi tamu Allah piceun rasa dendam istighfar jeung dulur jeung tetangga disebut halal bihalal sok istirdo saling mentarido ulah mau penyakit dendam saling bebaskan, saling bereskan supaya tobat urang diterima ku Allah. Naon deui runtah hate sarakah teuing ku dunya. Mana jelema sarakah ku dunya ngumpulkeun balanjaan ka mana-mana nepi ka ngorbankeun ibadah. Lain ulah balanja heupe balanja darek disodakohkeun deui ku urang jadi ibadah eta oge penujang. Ngan kadang-kadang sok aya jelema kajebak jamaah jam 10 geus sudang salaki pamajikan dangdang jam 10 isuk rek mereka ka haromah teh ayeuna bari ngantosan lohor bade di Masjidil Haram ceuk pamajikanana heuh Kang mending ayeuna harus bisa kabagian di jero diukna bari neuteup Ka'bah heuh nya siap-siap beres berangkat kaluar ti hotel karak ge kaluar ti lobi hotel menuju masjid kiri kanan pertokoan mewah setan mulai ngagoda
kumaha cek setan Noel ke awewe nah ka pamajikan anaknya itu balanjaan baju abaya gamis Arab beli aralus eta pamajikan Noel ka salakina Kang balanja heula nyimpang heula cek salakina kan rek ka Masjidil Haram urang teh Kang ayeuna beulina bisi kemah biakeun manten ku batur salakina mulai kalayu atuh mengkol heula ka toko ka masjid jauh keneh ka haram mengkol heula ka toko cek salakina inget ka saebah ka adik triple XL lintuh mana hari biaya pangelikeun da biaya bageun ka urang dincung sok babantu beulikeun meuli hiji jadi kaborong sadus salakina mulai karayu nempo gamis lalaki mararewa nyai itu gamis lalaki aleuk kakang di urang ustaz can aya boga moal borong cacing kasih akun wajum ge beulikeun karunya sok rajin ka masjid sakalian sorbana akang asli Mekah ieu mah tuh nyai ustaz can anu make di urang atuh heueuh tuh si Acun beres Acun si Herman ka budak derek ngaborong salakina ka masjid jauh keneh ka belah atuh teko sing jajar mengkol deui waktu lohor datang Allahu akbar galupatan ka Masjidil Haram tinggali jelema masyarakat ngajinjing belaan jaan ka masjid teu bisa asup ka jero masjid sabab teu meunang mawa barang-barang belanjaan ditinggalkeun di luar sieun leungit da eta pesanan si Eba si Ayah si Apur si Herman dibawa ka jero ulah tungtungna eta loba jamaah di Mekah ngadon salat di emper toko ya duit 25 juta pada emper toko ting atau di halaman masjidnya kebagian urang leres mantap loba nu saraka picieun nu kitu Kang Ujang mudah-mudahan sing bisa amin ya Allah ya Rabbal pasung sing kuat nu kadua fisik jaga kesehatan sabab umroh haji ibadah fisik di samping urang ngorbankeun duit tenaga pikiran ilmu nu kudu siap fisik oge dikorbankeun maka teh saeutik lamun rek nganterkeun jamaah mereka Mekah sedihna asa mirip rek ditinggalkeun ku nu maot mereka Mekah pakai baju bodas-bodas sok maaf nu maot baju bodas-bodas boy mereka Mekah dialanterkeun nu maot dianterkeun mereka Mekah dicencerikan nu maot dicencerikan nu ka Mekah naik pesawat nu maot naik pasaran eta pesawat pribadi na pasaran Airlines nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat atau daftar nu nganterkeun mayit milu naik pasaran henteu dasar yeuna entong RT kiai geus yeuna na eta coba we isu kana ustad liwat renceng paksa asupkeun ka pasaran jelajah eta pasaran so mereka Mekah bakal menang pemeriksaan di mana di bandara paspor diperiksa visa tiket diperiksa kesehatan diperiksa perbekalan diperiksa leres teu paspor asli, visa aya, tiket geus aya siap perbekalan, wah tidak ada perkara yang membahayakan, dicek kesehatan sehat, mulus ieu si calon tamu Allah nyampe ke Mekah nikmat bertemu Baitullah, nyampe ke Madinah nikmat membaca selawat di depan makam Rasulullah SAW. Tapi bikin si calon tamu Allah ada rocek, paspor palsu, visa nacan aya, tiket nacan aya, paspor eta travel na bodong, wirang eta si calon jamaah umrah. Isuk-isuk geus ngariweuhkeun tatangga salalebur di lungan teukeun ai magrib kunyung balik deui ceuk tatanggana oh nu umroh meuli tereh nya kitu deui mai banyak bakal menang pemeriksaan di mana di embarkasi alam barzah kubur al-qabru awwalu manasil akhirah kubur adalah pos pertama untuk menuju akhirat. Aya munkar jeung nakir siap dirinya mariksa. Mulus Ismail bawa iman Islam husnul khotimah loba ibadah nikmat nyampe di yaumil mahsyar bisa bertemu Allah bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi lamun rocek Ismail loba dosa maut teu kabul tobat hati-hati bakal diwiwirang di payunan Allah ceuk Rasulna naudzubillah min fisik jaga kiujang jaga kesehatan loba lempang toap di hampir 2 jam, sa'i 2 jam, hati-hati fisik kudu dijaga, loba lempang di situ.
Makanya memeh keberangkatan di ayeuna latihan ki Ujang sok nyobaan dengan isu olahraga nyobaan lempang nyobaan benda Cikampek pulang balik nambah Ujang kayak gitu pasir fisik pesak naon pesak isi kantong duit yang naon asep kan orang itu sampai 2 poe perlu bekal di ditu dan jam bekal urang bae da urang aya boga amal sedekah sok praktek diri ke sedekah di tempat mulia berlipat ganda ku Allah dibalas. Amin. Naon deui manasik ilmu jang nyampurnakeun ibadah. Sok ayeuna ujang siapkeun fisik mental mudah-mudahan urang ditampi doa diijabah ku Allah. Amin. Dipaparingan kesehatan para jamaah sadayana anu tergabung sareng MMS. Oke ku ujang insyaallah sabadanan kitu umroh tos diangkat ku Ki Guswan jadi peta. Naon peta teh pelayan tamu Allah. Bisi orang dia anu minat ke umroh sistem dengan MMS tidak sekaligus bayar kontan yang nggak punya justru nabung nyicil sampai lunas berangkat seueur para ustad mengiringan nabung ke sungkuring ada 1 tahun ada 1,5 di program terus ternyata alhamdulillah dimudahkan rezeki aku Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekali didoakan ya travel sing dibarokahkeun ku Allah para pengurusnya sing diamanahkeun ku Allah. Ai sepuh aya keneh di Ujang Ibu Rama aya mana coba ka dieu sadiakeun kursi 2 di kanggo Ibu Rama. Bulan